Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila kafatil insi wal jan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi akhiriz zaman al-mab'usi bi khairil milal wal adyan wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal irfan ila yaumi yusaqul muttaquna ilal jinan, amma ba'd. Fa idza arada an ta'rifa anna as-salata 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu min sa'iril ibadat fanzur qawlahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin alladzi malata qalbahu min jalalika wa 'ainahu min jamalika fa asbaha farihan masrura muayyadan mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi ala zalik. Al-mukarramun, para bapak, para ibu, kurung kasadayana anu hadir, simabdi nguningakeun kasadayana dina waktos ayeuna teh bertepatan sareng tahun baru Hijriyah. Sakali deui simabdi nguningakeun kasadayana malam Jumat ayeuna adalah bertepatan tanggal 1 bulan Muharram atanapi tahun baru Islam. Tahun baru Islam ieu disebutkeun Muharram. Kenapa? Karena litahrimil iblis an dukhulil jannah. Pangna Muharram disebutkeun bulan Muharram atanapi pangna tahun Hijriah disebutkeun Muharram karena iblis diharamkeun ku Allah asup kana surgana Allah. Iblis diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala menang rahmatna Allah. Iblis ku Allah Subhanahu wa taala diusir tina rahmat sareng magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Maka para wargi sadayana dina waktu ayeuna hayu urang sami-sami tawasul, urang sami-sami ngaoskeun sholawat ka Rasulullah supaya urang sadayana dirahmat ku Allah, supaya urang sadayana henteu diusir tina rahmat sareng magfirahna Allah Subhanahu wa taala, supaya urang sada termasuk daripada ngahirupkeun agama Allah. Maka dina bacaan sholawat ieu keluarkeun suanten urang utawa ngabetem. Jadi urang zikir ka Allah kedah dikaluarkeun suara urang sakumaha Allah Subhanahu wa taala ngadawuhkeun tina Al-Qur'an udkurullah kadikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Dikirlah anjeun ka Allah kadikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Secara urang bangga nyaritakeun inung bapa urang, secara urang bangga nyaritakeun organisasi urang, secara banggana urang nyaritakeun golongan-golongan urang. Yuk para wargi sadayana simabdi sataacana ngaoskeun sholawat, nyunkeun bantosanana ngaoskeun Al-Fatihah sawangsulan, malah mandar Allah Subhanahu wa taala dina wengi ieu nurunkeun rahmat sareng magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah li ajli salamah wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati
wa ila hadrati jami syuhada al-Islam di biladina Indonesia misli mami dawat ila Allah wa rasuli Sunan Maulana Malik Ibrahim wa Sunan Ampel Ahmad Rahmatullah wa Sunan Giri wa Sunan Raja Sunan Bonang wa Sunan Kudus Maulana Jafar As-Sadiq wa Sunan Muria wa Sunan Kalijaga wa summa ila ala Sultan Maulana Hasanuddin Rabbi Maulana Yusuf wa ila ruhi Maulana Syarif Husain Ba'bud Al-Bantani wa ila ruhi auladihim wa duriyatihim summa ila ruhi Sunan Bungkul wa Sunan Sasak wa Sunan Pamijan wa Syekh Muin wa Syekh Mansur wa Syekh Bahdalam wa Syekh Nawawi Tanhar wa Syekh Asnawi Caringin wa Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari wa Syekh Khalil Bangkalan wa Syekh Hasan Munadi wa Syekh Hasan Dipuro wa usalla hadrati Sayyidina Sultan Abdul Mabakhir wa Syekh Muhammad Jinsa bin Dasyah wa Syekh Sangsang Qadi Subki bin Saida wa Sayyidina Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor wa Habib Alil Haddad Keramat Empang Bogor wa Sayyidina Idrus bin Salim Al-Jupri Palu Sulawesi Tengah wa ila hadrati Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam 'alaika ya Rasul salam 'alaika ya Habib salam 'alaika salawatullah 'alaika ya Nabi salam 'alaika ya Rasul salam 'alaika ya Habib salam 'alaika salawatullah 'alaika asyraqal qawnu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil qawli unsun wa sururun qad tajadat ya Nabi salam 'alaika ya Rasul salam 'alaika ya Habib salam 'alaika salawatullah 'alaika fatrabu ya ahlal mafani fahazarul yumni garad wastadiru bijamalin faqafil husni tafarad ya Nabi salam 'alaika ya
المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم بسطوة جبارتك قهرك وبسرعة غوثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرمتك وبحمايتك لمن اهتم بآياتك نسألك يا الله يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا شادد البطش يا جبار يا قهار يا من لا يعجز قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردات من الملوك ولا باسرة أن تجعل كيد من كدان بنحره ومكرم مقربي عيدا عليه وحبرة من حفر لي وكيل فيها ومن أصاب لي شبكة خدق اجعل يا سيدي مساقا إليها ومصدا فيها وأسير لديها اللهم بحقك فهي عين صادق في نحم العيدا ولكن مرض واجعلهم لكل حبيب كده وصلت عليهم عجل نقمتي في اليوم الغدا اللهم بارك شملهم اللهم فارق جمعهم اللهم أقلل عددهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واصرفهم مدار المال وقل لا إله مربوط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمل اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لعندك انتصارا لأمريكا ورسولك وأولئك اللهم انتصر لنا خصوصا لانتصار إخواننا في بلد فلسطين انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حميم 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 حمى الأمر وجاء النصر فعلينا لينصرون حميم عين سمك بحمايتنا بمن نخاف اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعل محل البلوى اللهم أعطنا أمل رجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من بفضله نسألك العجل الله الإجابة يا من أجاب نوحا في قومه ويا من نصر إبراهيم على أعدائه ويا مرضي سؤال يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بمتى نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات نسألك ببركة ليلة الجمعة أن تتقبل ما به دعونك وأن تعطينا ما سألناك أن تجزل لنا وعدك التي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين إن قطعت أعمالنا وعزتك إلى منك وخبر رجاؤنا وحقك إلى فيك إن أبدأت كرة الأرحام وابتدت مقرب الشيء من قرة الله يا قرة الله جدي سيرا مسرية في حال يقلتنا يا قرة الله عندت العدل وجروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استجب لنا آمين فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puja serta puji oge rasa syukur urang sami-sami sanggakeun persembahkeun kadat Allah anu parantos mapari nikmatul azimah, nikmat anu sangat besar, nikmat anu sangat agung ka tengah-tengah urang sadayana, di mana urang sadayana dina waktos ayeuna netepan dina agama iman sareng Islam. Di sisi lain dulur urang sadayana di Cianjur, di luar Cianjur masih keneh aya anu netepan sanes beragama Islam. Maka urang sadayana dipilih ku Allah Subhanahu wa taala bukan saja urang anu Islam, akan tetapi ibu rama urang sadayana, nini aki urang sadayana, uyut urang sadayana, alhamdulillah urang mah aya dina iman sareng Islam. Kemudian para wargi sadayana, urang syukuran ke Allah Subhanahu wa taala setelah iman sareng Islam, setelah urang sadayana imanan wa tasliman li hukmillahi taala,
urang sadayana aya dina ahlu sunnah wal jamaah. Para wargi sadayana kaum muslimin rahimakumullah, aliran-aliran Islam di akhir zaman anu penuh dengan fitnah ieu 72 golongan tersebar di mana-mana, disebarkan ke setiap pelosok negeri. Para wargi sadayana, urang sadayana warga Cianjur, warga Sukanegara, alhamdulillah urang sadayana aya dina manhaj, aya dina thariqah ahli sunnah wal jamaah. Maka urang sada bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimat alhamdulillah. Karena para wargi sadayana, aliran-aliran Islam sakumasim abdi tadi nguniakeun kasadayana teu kaciri, teu katawis menyebar di tengah-tengah urang sadayana melalui dakwah-dakwah mereka, melalui media-media cetak, melalui para wargi berbagai macam cara supaya umat Islam hancur, supaya umat Islam akidahna para wargi sana rajet, supaya ibadahna hancur. Maka urang sadayana dina waktos ayeuna alhamdulillah bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala masih kena aya dina thariqah atana manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka urang saya bersyukur ke Allah dengan ucapan doa anu paling utama, kalimat anu paling utama, yakni kalimat alhamdulillah. Salawat beserta salam aimakunan bitadi wa takrim semoga terlimpah ruah langgeng barijeng mayang kapaduka anu mulia, rasul anu paling utama, nabi anu abadi jenenganana dina kalimat Al-Qur'an. Setiap ayat Al-Qur'an ayat jenengan Kangjeng Rasul. Setiap palawargi sadayana urang ngucapkeun jenengan Allah pasti bakal ngucapkeun jenengan Kangjeng Rasulullah. Karena jenengan Kangjeng Rasul abadi dina kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena Al-Qur'an parantos mengakui palawargi sadayana, karena Allah Subhanahu wa taala parantos matok dina surat Al-Insyirah wa rafa'na laka dzikrak. Ketika jenengan kaula disebut wahai Muhammad, maka jenengan anjeun pun pasti bakal disebut. Kitu palawargi sadayana. Ku hebat-hebatna Kangjeng Nabi palawargi sadayana sehingga dina Al-Qur'an jenenganana palawargi sadayana abadi inna arsalnaka wa id qala rabbuka. Kalimat Rabb jeung domir mukhatab itu dihijikeun palawargi sadayana antara Allah sareng Kangjeng Rasul palawargi tidak bisa dipisahkan. Sehingga seandainya orang di luar Islam, asal Islam mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah, tetap Islamna henteu sah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan dina tafsir Munil palawargi sadayana, walau ana rajulan abadallah walam yashhad bi anna Muhammad Rasulullah lam yasi islamuhu wa kana kafiron. Seandainya hiji jalmi, seandainya saha wae palawargi sadayana getol ibadah ka Gusti Allah, daek ngalaksanakeun perintah Allah, akan tetapi walam yashhad mengucapkan kesahadah ka Kangjeng Rasulullah SAW, maka Islamna teu sah, ibadahna teu sah, wa kana kafiron, masih kena dihukuman kafir. Itu hebatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Palawargi sadayana Kangjeng Rasul nu paling disebut pangheula-heulana dina Al-Qur'an kalimat alhamdulillah. Alhamdu adalah jenengan Kangjeng Nabi Muhammad, lillah adalah jenengan Allah. Alhamdu 5 hurufna jenengan Kangjeng Nabi menang janak dina kalimat alhamdu adalah 5. Muhammad, Ahmad, Hamid, Hamdun, Mahmud palawargi sadayana ya jenengan Kangjeng Rasul menang nyanak dina kalimat alhamdu. Maka palawargi sadayana Allah Subhanahu wa taala nurunkeun ratusan kitab. Di antara kitab ratusan ieu nu paling utama adalah 4 kitab. Di antara 4 kitab ieu palawargi sadayana nu paling utama adalah palawargi Al-Qur'an. Al-Qur'an nu paling utama adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ayat pertama
adalah bismillah. Bismillah bukti ayan Allah. Ar-Rahman adalah Kangjeng Rasul rahmatan lil alamin. Ar-Rahim adalah seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun 18.000 alam. Lain salah kadar alam dunia hungkul. Maka diciptakeun 18.000 alam adalah kuncina kalimat Ar-Rahim. Hartina mah palawargi sadayana seluruh alam tercipta berdasarkan rahmatna Allah. Sedangkan rahmat Allah anu paling terbesar adalah Ar-Rahman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat anu paling terbesar adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamata sholawat beserta salam di samping didugikan ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargana Kangjeng Rasul, ka para sahabat Kangjeng Rasul, malah mandar paiwit-iwit utung cek bahasa agama mata salsul bermata rantai. Mudah-mudahan rahmat sareng magfirahna Allah Subhanahu wa taala dugi ka urang sadayana sehingga urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala disalametkeun dina berbagai macam fitnah dunia, fitnah akhirat, sehingga urang sadayana aya dina husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertami-tami jisim abdi ngahaturkeun nuhun pisan ka kersana kasepuhan Al Mukarram pengatur waktu membawa acara anu mana mantena ngatur waktu mawa acara tiwit akhir waktu dugi ka akhir acara, tiwit awal acara dugi ka akhir acara. Mudah-mudahan acara anu disusun ku mantena, acara anu kaayaanana dicanakeun ku mantena, mudah-mudahan sing dijantenkeun amaliyah anu soleh, janten wasilah, janten sabab mantena salamat di dunya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke jisim abdi ngaturkeun nuhun pisan ka para ibu, ka para bapak anu parantos hadir ngiring bingah, anu parantos hadir anu mana tujuanana silaturahmi, anu parantos hadir anu mana tujuanna thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirna para ibu sadayana, para bapak sadayana ngarumukeun pangaosan ngan saala kadarna. Hadirna urang sadayana sing janten kaayaanana sabab, sing janten kaayaana wasilah, urang sadayana kenging ilmu anu manfaat di dunia sareng di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge jisim abdi palawargi sadayana ngaturkeun nuhun pisan sekaligus ngaduakeun ka aparatur pemerintah anu ngagegeh, anu ngahayeuk dayeuh di kampung, tiwit kaayaanana pangkathana panghanapna dugikeun ka pangkat luhur pangluhurna. Mudah-mudahan pemerintah urang sadayana sing dijantankeun pemerintah anu adil. Amin. Sing dijantankeun pemerintah anu berpihak kana agama urang, agama Islam. Amin. Sing dijantankeun pemerintah anu karunya ka rakyat anu aralit. Amin. Sing dijantankeun pemerintah anu nyana kasalametan ka urang sadayana selaku rakyatna di dunia ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin. Teristimewana palawargi sadayana khususil khusus sim abdi parantos kaayaanana ngaramalkeun, sim abdi parantos memperkirakeun nu paling bungah dina waktos ayeuna teu aya deui iwal ti panganten. Leres Bu, leres janten nu pangbunga-bungana dina waktos ayeuna urang teh naon teh panganten. Urang sadayana hadirna ka ieu tempat urang teh seolah-olah ngiring bingah. Sim abdi dongkap di Pelabuhan Ratu Sukabumi ka ieu tempat sajabi ti silaturahmi, sajabi sim abdi masihan doa restu, sajabi sim abdi ngiring naon karaanan naon ngiring bingah adalah sim abdi palawargi sadayana tujuanana
di samping eta adalah ngalap berkah. Ngalap berkah naon? Karena dina waktos ayeuna pangbungah-bungahna adalah panganten, mudah-mudahan sing abdi oge sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dipasian kabingahan di dunia sareng di akhirat. Amin. Bunga ku rahmatna Allah, bunga ku magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin. Secara keseluruhanana mudah-mudahan para wargi sadayana urang sadayana nu hadir di tempat nu tepihna nu caketna ku Allah Subhanahu wa taala ulah waka dimautkeun terkecuali aya dina husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir si Mabri ngaduakeun khusus kakersana para alim ulama, para asatid, para guru-guru urang sadayana, terutami tadi pisan ku urang sadayana karungu awasan Al-Qur'an. Anu mana Al-Qur'an ieu secara hukum dilagukeun adalah hukumna sunnah para wargi sadayana. Bahkan ningali situasi kaayaanna akhir zaman, Al-Quran dilagukan ia bisa tibana karena hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena banyak persaingan lagu-lagu anu kaayaanana dilarang ku agama. Ketika generasi muda palawadi sadayana nu mana generasi pemuda tersebut justru terkonsentrasi karena lagu-lagu anu teu dimenangkeun ku agama, maka palawargi sadayana Al-Quran dilagukeun, Al-Quran diaoskeun disaekeun, palawargi sadayana jang buat nyaingan lagu-lagu anu teu sesuai sareng agama, maka palawargi sadayana ieu hukumna wajib. Maka mudah-mudahan palawargi sadayana guru-guru urang sadayana apabila usus tadi anu ngaruhkeun naon anu ngaoskeun Al-Quran ku Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun yuswana, tambih-tambih istiqomah, tambih-tambih ilmuna, tambih-tambih barokah. Kalayan mudah-mudahan urang sadayana oge tertarik karena awasan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab urang sadayana, karena Al-Quran anu bakal ngabelaan kelak di kemudian hari ketika detik-detik ajal urang sadayana, ketika urang sadayana di alam kubur, ketika urang sadayana di alam mahsyar, ketika urang sadayana di alam mizan, ketika urang sadayana di alam sirat, Al-Quran bakal nulungan ka urang sadayana. Ketika Al-Quran tersebut dimulai, diagungkeun, diamalkeun, dibaca ku urang sadayana, mudah-mudahan urang termasuk sadayana, termasuk ahli Al-Quran, ahlul ilmi, ahli jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Palawargi sadayana tadi karungu ku urang sadayana awasan khatmil Quran, awasan kaayaanana tawasul, awasan Al-Quran, bahkan diakhiri ku jisim abdi palawargi sadayana ayeuna pangaosan saala kadarna. Mudah-mudahan sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala didugikeun ka ahli kubur urang sadayana. Anu mana ahli kubur urang sadayana, nini aki urang sadayana, ibu rama urang sadayana, pala putra urang sadayana, tatangi urang sadayana, parantos ninggalkeun legana alam dunia menuju kana sempitna alam kubur, parantos ninggalkeun caangna alam dunia menuju kana poekna alam kubur, parantos tinggalkeun ramena alam dunia menuju kana sepina alam kubur. Mudah-mudahan ahli kubur urang sadayana sing dihujanan ku rahmat sareng magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang sadayana arek maot para ibu sadayana arek iraha para bapak anu cicing lagi nu poek kenyai katingali rokona ting aya huntuan ting eueuh. Para ibu, para bapak, urang teh bakal maot, hayang be ditu, hayang be dieu. Kumaha lamun dicabutna be dieu? Sok jawab ayo. Hayang be ditu, hayang be dieu.
kumaha Gusti cenah saurna. Palawargi kaum muslimin rahimakumullah, di hayang-hayang oge ari can waktu nama moal datang. Di alim-alim oge ari geus waktu nama pasti bakal datang palawargi sadayana. Cara jelema tanggal 10 puasa geus sakeleuhan hayang lebaran. Peda naon? Peda persiapan geus aya, baju dulag tos boga 3, kuah kue tos ngaleuyah, minuman palawargi sareng geus rupa-rupa minuman aya. Kekaleuhan hayang lebaran palawargi sadayana bisa moal lebarana. Moal bisa. Sabab naon? Sabab can waktu. Aya jelema palawargi sadayana tos malam takbiran kekeleuhan mung lebaran palawargi sadayana. Bisa moal bisa. Naon sababna? Sabab entos waktuna. Nu paling penting pakeun urang sadayana persiapan jang buat naon? Jang buat menghadapi lebaran palawargi sadayana. Leres teh siapkeun ku urang sadayana baju koko, siapkeun ku urang sadayana sarung anu beuteuh keneh jang buat salat sunah, peci palawargi siapkeun, daging tos disiapkeun, timimiti daging hayam, daging kelenci palawargi sunah aya kabeh palawargi sadayana. Ketika hayang daging hayam aya, ketika hayang daging kelenci aya, ketika hayang daging sapi aya, ketika hayang daging muling aya, tos disiapkeun palawargi sadayana leres teu. Hayang kue palawargi sadayana geus rupa-rupa kue disiapkeun, geus macam-macam palawargi sadayana. Minuman kaayaan tos disiapkeun. Ketika waktu nate da genah tos sadayana dipersiapkeun. Bahkan palawargi sadayana di tanggal 1 puasa oge tos aya panitia naon piknik anu ka Cidaun, anu ka Pelabuhan Ratu palawargi sadayana leres teh eta teh disiapkeun. Jang buat kaayana ongkosna bahkan aya palawargi sadayana urang marek nabung jang buat jajana cenah kitu palawargi sadayana. Ya. Palawargi sadayana begitupun urang sadayana hirup di alam dunia palawargi. Naon hirup di alam dunia? Maut palawargi sadayana. Dihayang-hayang ari can waktu nama palawargi senak moal bisa. Diamung-mung ari tos waktu nama moal bisa mundur deui. Naon atuh palawargi sadayana anu kudu ku urang sadipersiapkeun teu aya deui iwal ti urang sadayana mempersiapkeun amal soleh. Berbagai macam amal soleh palawargi sadayana, wabil khusus urang salat 5 waktu. Karena segala amal soleh ayahna kumpulna dina salat 5 waktu palawargi sadayana. Maca tasbih aya dina salat 5 waktu, maca tahlil aya dina salat 5 waktu, maca Quran aya dina salat 5 waktu, maca sholawat aya dina salat 5 waktu, maca tahmid aya dina salat 5 waktu. Naon deui? Ibadah harta aya dina salat 5 waktu, ibadah badan aya dina salat 5 waktu. Maka palawargi sadayana ketika seorang bawahan, ketika seorang palawargina pejabat bawahan nyanggakeun berbagai macam persembahan kanu jadi rajana palawargi sadayana, mayar upeti disebatkeunana dina setiap tahun datang ke kerajaan palawargi sadayana nyanak ternak timimiti hayam sampaikeun ka kebona parogisa digiringkeun, timimiti sayuranana, timimiti parosana katuanganana, timimiti berasna sadayana dipersembahkeun kanu jadi raja palawargi sadayana dina setiap satahun sakali mayar pajeg atanapi mayar upeti kanu jadi raja palawargi sadayana. Maka raja tersebut, bawahan tersebut palawargi sadayana bakal menang penghargaan tinu jadi raja palawargi sadayana. Leres teu? Palawargi begitupun urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala taluk mempersembahkan berbagai macam amal soleh.
tasbihna, tahlilna, Qur'ana, sholawatna, tahmidna, paluargi sadayana, harta urang dipersembahkan ke Allah, jiwa urang dipersembahkan ke Allah Subhanahu wa taala. 7 anggota badan paluargi sadayana sujud ke Allah Subhanahu wa taala. 7 lapis bumi bakal ngadoakeun, 7 lapis langit bakal ngadoakeun, 7 surga bakal siap diasupan ku eta jalmi paluargi sadayana. 7 neraka maka bakal dijauhkeun ti eta jalmi, nisbat ka jalmi anu pasrah, anu taluk ka Allah Subhanahu wa taala, sujud ka Allah Subhanahu wa taala melalui salat 5 waktu. Osok salatna osok kaliwat. Mudah-mudahan urang sadayana diistiqomahkeun kami ngalaksanakeun salat 5 waktu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Paluargi sadayana sering dicontohkeun rukun Islam ieu aya 5 paluargi sadayana ti kawit syahadat terakhir bunga haji. Rukun salat 5 waktu lin ibarat 5 ramo paluargi sadayana. Ketika urang sadayana nyepeng gelas ku 5 ramo ieu kuat paluargi sadayana gelas. Dengan artian kaislaman urang sadayana, keimanan urang sadayana ieu bisa kuat ketika rukun Islam urang sadayana dipegang dengan teguh paluargi sadayana. Coba lesotkeun paluargi sadayana naon bunga haji masih keneh kapegang. Lesotkeun puasa masih keneh tiasa kapegang paluargi sadayana. Lesotkeun zakat masih keneh tiasa kapegang. Mangga lesotkeun salat tinggal 2 deui paluargi sadayana. Tinggal 2 deui paluargi sadayana. Salah sahiji sahadat sareng salat coba-coba kurang selesotkeun. Maka murad, maka jatuhlah, maka hancurlah, maka hilanglah disebutkeun keimanan keislaman urang sadayana. Naudzubillahi min dzalik paluargi sadayana. Allah Subhanahu wa taala marentahkeun bunga haji melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala marentahkeun puasa, marentahkeun zakat, marentahkeun syahadat melalui paluargi sadayana malaikat Jibril. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala marentahkeun salat 5 waktu, Kangjeng Rasul langsung dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala. Kangjeng Rasul langsung talaki berhadapan sareng Allah Subhanahu wa taala. Kangjeng Rasul 27 kali perang mempertahankan salat 5 waktu. Kangjeng Rasul parugi sana tanggal 27 Rajab nampi salat 5 waktu. Surat Ikhlas, surat Tauhid, 27 huruf surat Kulhu, ia adalah simbol daripada tauhid, ia adalah simbol daripada keimanan keislaman urang sadayana. Punten paluargi sadayana, ketika jelema tos ngalesotkeun ngaranna salat 5 waktu, tunggulah orang tersebut tidak akan pernah maut dalam keadaan iman sareng Islam. Naudzubillahi min dalik. Mudah-mudahan urang sadayana dijantankeun hamba-hamba Allah anu istiqomah, anu selalu ngalaksanakeun ngerjakeun salat 5 waktu. Amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalayan paluargi sadayana, mudah-mudahan urang sadayana di samping ngalaksanakeun salat 5 waktu, urang teh kudu jeung tolab ilmu. Nah paluargi sadayana, di samping salat 5 waktu urang teh kedah sareng ngajina. Naon sababna? Sabab salat 5 waktu ye ilmu nu paling sulit paluargi sadayana. Sehingga mamagentur wali kutub anu membawahi paluargi sadayana 3 kabupaten. Kabupaten Cianjur, Kabupaten paluargi sadayana Sukabumi, Kabupaten paluargi sadayana Banten dan sebagainya. Ia adalah mamagentur paluargi sadayana wasiat wayahna anjeun lamun arek ngawinkeun anak-anak anjeun ka jalmi anu tiasa ngalaksanakeun salat 5 waktu paluargi sadayana. Ieu singade paluargi sadayana sim abdi sanes kaayaan naon ijid, sanes kaayaan ngewa, muslim sareng muslim saling nasihatan, Islam sareng Islam saling parugi sadayana ngawartosan, saling ngamaslahatkeun. Sim abdi dongkap di pelabuhan Ratu ka dieu paluargi sadayana
ala kadar ngaos supaya batur kaayaan seserian eta mah pagawean tukang bodor balawargi sadana. Lain arek caritakeun hukum, lain arek kaayaan ngabebener umat Islam, akan tetapi arek ngaruksak anu ngaranna umat Islam balawargi sadana. Karena dina dakwah teu aya balawargi sadana bahasa halawat, teu aya hukumna haram balawargi sadana. Si mabdi bari ngamaslahatkeun dongkap ka dieu. Tugas seorang ulama, ulama ieu balawargi sadana adalah khadimul ummah, tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Qur'an mengatakan wa naza'na min kulli ummatin syahida. Kelak di kemudian hari di alam akhirat palawargi sadana dipanggillah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, apakah ajen parantos nyampaikeun naon naon diwahyukeun ku kaula ka anjeun atos Gusti kusim abdi disampaikan ke umat-umat abdi. Generasi setelah abdi adalah sahabat, mangga taroskeun ka sahabat anu opat. Setelah sahabat anu opat palawargi sana kemudian generasi kedua tabiin, kemudian generasi ketilu atba'ut tabiin, kemudian ka para ulama mujtahidin, kemudian ka para ajengan, ka para santri, ka para dai. Ieu bakal dipeta pertanggungjawaban kelak di kemudian hari palawargi sadayana. Wabil khusus palawargi sana salat sareng anu ngaranna ngaos palawargi sadayana. Karena naon? Karena urang sadayana ilmu salatnya sulit palawargi sadayana. Lamun dina kitab Sapina ngajelaskeun paragina salat palawarginya sebelum salat palawargi sadayana aya wudu, aya bersih tina hadas gede sareng hadas alit, dibahas hadas alit sareng hadas ageungna palawargi sadayana. Kemudian para kisah dibahas bab najisna, kemudian dibahas segala macam tetek bengekna. Salatnya sulit kalau wargi sadana. Dengan artian lamun sim abdi ngaknas, lamun sim abdi memponis ka urang sadana, oge kaji diri sim abdi salat urang moal aya nu bener kalau wargi sadana. Selalu loba anu salahna, loba anu sesuai sareng hukum fikih palawargi sadana. Kumaha carana supaya ibadah urang anu salah dihampura ku Allah Subhanahu wa taala, teu aya deui obatna, urang sadana ulah ninggalkeun tolab ilmu. Jadi sekali deui ibadah urang mustahil kudu bener palawargi sadana. Komo di akhir zaman ayeuna palawargi sadananya mustahil kudu bener. Anapun teu bener palawargi sadana ku Allah eta ibadah moal ditarima. Obatna, carana, palakiahna supaya ibadah urang ditarima teu aya deui urang sadaya kedah ngalaksanakeun tolab ilmu. Ira tolab ilmuna urang sadayana selaku ibu rumah tangga seueur kewajiban di bumi. Urang sadayana selaku kepala keluarga palawargi sadayana seueur kewajiban selain daripada tolab ilmu. Kumaha cekap palawargi sa tolab ilmuna saminggu sakali di dia aya, minggunan aya, minggunan ibu-ibu aya, bapak-bapak aya. Alhamdulillah palawargi sadayana. Kita sok aya godaanana palawargi sadayana sim abdi nguningakeun kita urang teh aya masalahnya jeung ustadna jeung kiaina. Urang teh istilna mah aya perkara bentrok sareng kiai sareng ustadna sing hade palawargi sadayana. Sanajan kitu urang sadayana entong sampaikeun ka ijid ka kiai. Urang jeung kiai beda palawargi sadayana. Urang mah cai sagelas ka ancloman tai cak-cak oge janten najis. Sanajan terobah rupa ambeuna. Ari kiai mah ibarat wahangan palawargi sadayana, wahangan anu ageung. Sanajan katibaan najis gede terobah rupa rasa ambeuna moal najis palawargi sadayana. Kangjeng Rasul parantos ngadawuhkeun tazawwaju andan bin alim, tazawwaju an zulatil alim. Urang sadayana kudu nganggap angin lalu entong digede-gede. Kumaha sih ari kecap angin lalu? Jadi urang sadayana kedah nganggap angin lalu andan bin alim, anzulatil alim, karena terplesetna seorang alim, karena dosana seorang alim. Dengan artian
ketika ayah kiai ngalaksanakeun dosa, ketika ayah kiai ngalaksanakeun kesalahan, anggaplah angin lalu. Kenapa demikian? Karena kullama asura, samangsa-mangsa kiai terpeleset ngalaksanakeun dosa, samangsa-mangsa kiai ngalaksanakeun dosa, akhadallahu biyadih, maka Allah bakal nuntun, maka Allah bakal nyelametkeun kana kiai tersebut. Ku sabab naon? Ku sabab barokah ilmuna, ku sabab naon? Ku sabab barokah guruna. Karena kiai ieu ngabogaan sanad, karena kiai ieu ngagaduhan tasalsul mata rantai keguruan palawargi sadayana anu tiasa langsung ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiai palawargi sana ngaos kitab kapungkur masanten, ngalogat palawargi sana ngadapang gitu, nyantri palawargi sadayana resiko nyantri ieu palawargi sadayana kaayaanana jauh berangkat di bumi ninggalkeun lemur, bari kaayaanana nu ngaranna santri rek kolot, rek budak, rek dewasa, arek masih kana alit disebut teh budak, budak santri palawargi sana reus ngahidmah ka guru kumaha we cek guru palawargi sadayana ta eta teh jangbuat naon, jangbuat nampi daripada sanad, guru na nyurahkeun, guru na ngajelaskeun ilmu eta teh tina lisan guruna, guruna ka guruna deui terus kaituna ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari urang paraos tibang naon, urang mah tibang ngaji denge bari kaayaan samiu sakali, bari kaayaan anak ngawangkong palawargi sanes teu. Lamun ka pasar budak tara dibawa, lamun ka pengajian mah sok dibawa kitu kan paraos sadayana. Budak teh cicing di pengajian teh palawargi sadayana leres teu. Ieu teh budak teh kunaon cicing wae, ciwit supaya leweh supaya tereh balik. Ta palawargi sadayana nu pertama kenangan di sim abdi ka sadayana sing hade nu ngaranna ibadah terutama salat sareng sing hade nu mana nu ngaranna urang sareng ngalaksanakeun tolabul ilmi. Palawargi kaum muslimin rahimakumullah, ieu acara teh adalah acara syukuran akdun nikah. Naon ari hartosna akdun teh palawargi sadayana? Hartosna akdun teh tali palawargi sadayana. Tali ieu palawargi sadayana berarti aya dua ujung. Dina akad ieu palawargi sadayana aya ijab aya qabul. Ijab ti wali, qabul ti panganten. Ketika ijab ujung daripada kata non tunai atau napi wesna kontan langsung disambut ku qabul palawargi sadayana. Ieu teh nalikeun. Ieu teh nalikeun. Maka palawargi sadayana ieu tali adalah tali suci. Karena dina Islam ieu palawargi sadayana aya akad. Sahna iman sareng Islam adalah dua kalimat. Dua kalimat anu aya kaitanna jeung makhluk palawargi sadayana, satu kalimat deui anu aya kaitanna sareng langsung Allah Subhanahu wa taala, nyaeta dua kalimat syahadat. Maka dina akad dia adalah aya ijab sareng qabul. Ia adalah tali suci palawargi sadayana. Ketika tali suci ieu dijaga palawargi sadayana, maka bakal nimbulkeun nilai ibadah anu sangat dahsyat palawargi sadayana. Mangga tingali buktina palawargi jalmi anu masih keneh kaayaanana lagas, anu masih keneh jomblo, anu teu ajan gaduh istri, salatna sareng jalmi anu tos gandung istri paling sabeda pahalana. Lamun teh mah anu teu acan gaduh istri palawargi sadayana pahelana ngan 10, ari nu tos gaduh kaayaanana istri mah pahalana sampai ke 100 kali lipat. Jadi nilai ibadahna seueur. Maka sing hade sim abdi wasiat ka panganten baru ieu jaga akad ieu jaga tali suci ieu ulah sampaikan ka udar palawargi sadayana sehingga daripada keberkahan ngajaga daripada akad tersebut ngahasilkeun rahmat, ngahasilkeun ampunan Allah, ngahasilkeun kegembiraan di dunia sareng di akhirat. Mangga tingali isarah Al-Qur'an palawargi sadayana, wa min ayatihi an khalaqalakum
min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pernikahan, tujuan daripada pernikahan ya adalah litaskunu, supaya sakinah, supaya tenang, supaya keayaan anak adem ayem tenang pada wargi sadana. Tapi perhatikan pada wargi sadana, patakna jami anu rumah tangga lain kalakah tenang, lain kalakah adem, lain kalakah genah, justru nambahan pusing leres teh pada wargi sadana aya kitu aya. Jadi sabares nikah teh mimiti pada wargi sadana mesra nate anyar panganten we pada wargi sadana leres gitu. Ningang kabeh dieuna para wargi sadana kebutuhan semakin meningkat. Terus gaduh putra hiji, gaduh putra dua, tilu, opat, kebutuhan semakin meningkat pada wargi sadayana. Lain kalakah sakinah, lain kalakah tenang, justru banyak terjadi hancurnya rumah tangga ku akibat kebutuhan pada wargi sadayana. Naon sababna? Da Allah mah para wargi sadayana nikah teh makhlukna ditikahkeun berpasangan-pasangan teh supaya sakinah, supaya tenang. Kunaon mendak jadi kacau pada wargi sadayana? Naon sababna? Naon penyakitna? Ieu teh penyakitna teh teu aya deui pada wargi sadayana ku akibat istrina teu nyumponan kewajiban anu wajib ngahidmah kanu janten suamina. Suamina teu nyumponan kewajiban anu mana kewajiban suami kanu janten istrina. Cuman eta penyakitna mah teu aya deui pada wargi sadayana. Kunaon pada wargi sadayana? Sampaikan ke naon teu bisa nyumpunan kewajiban di antara kedua belah pihak antara suami sareng istri. Ku akibat naon? Ku akibat pertama penyakitna ku sabab akibat teu terang ilmuna pada wargi sadayana. Jadi nya rumah tangga ieu kan aya ilmuna pada wargi sadayana. Antara suami sareng istri itu dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala melalui nas Al-Qur'an. Al-Quran Allah nurunkan ayat pada wargi sadayana. Lain ngan salah kadar kaul ulama, lain ngan salah kadar hadis kangjeng Nabi. Tetapi pernikahan ini adalah nas Al-Quran pada wargi sadayana. Tidak terciptana sakinah kusabab kedua belah pihak penyumpunan kewajiban masing-masing, maka bakal timbullah fitnah, timbullah balahi, timbullah musibah. Daripada musibah rumah tangga tidak ada ketenangan, naon hancur kusabab akibat meningkatnya daripada kebutuhan ekonomi, kebutuhan keluarga. Ulah sampai ketika terjadi samodel kitu pada wargi sadayana. Maka urang sadayana hayu ka panganten anu parantos lawas, ka panganten anu baru galakkeun tolab ilmu, didik kaayaanana nu janten istri urang sadayana ku suamina saupe mina teu mampu pada wargi sadayana. Di zaman ayeuna mah simpel, pangmeserkeun we buku pada wargi sadayana, buku penjelasan, buku surah tentang suami sareng istri pada wargi sadayana, gitu kan? Alhamdulillah keresana Kang Wirat pada wargi sadayana dina beberapa waktu anjeunna tos nyiapkeun konsep rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Tamatak ulang doakeun ku urang sadayana anjeunna naon mengarungi bahtera rumah tangga mantena hijrah di alam lagas karena alam pala wargi sadayana berdua tina kaayaan naon kaayaan anak anu asalna haram jadi halal, tina anu asalna lain ibadah jadi ibadah. Mudah-mudahan Kang Wirat serimbit sekeluargi, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dilungsurkeun pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga tiasa ngabina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, ngasilkeun duriyah pala putra anu saleh tur saroleha. Amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian pala wargi sadayana dina asli isarah Al-Quran pernikahan ia adalah ayat kalimat dua kalimat mawaddah warahmah. Mawaddah sareng rahmah teh eta keneh pala wargi sadayana. Mawaddah cinta, rahmah cinta sami pala wargi sadayana. Wa ja'ala sareng ngajadikeun Allah Subhanahu wa taala bainakum di antara aranjeun kabeh wahai suami istri
mawaddatan cinta, warohmah cinta palawargi sadayana. Mawadah cinta, rahmat oge cinta, ngan cara nerapkeuna seperti kumaha palawargi sadayana. Mawadah teh cinta, cintana seorang istri kanu janten suami. Mawadah ye cintana seorang anak kanu janten kedua orang tuana. Mawadah ye cintana murid kanu janten guruna. Mawadah ye cintana urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mawaddah ye cintana urang ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu mawaddah palawargi sadayana. Nu ngaranna rahmat palawargi sadayana, rahmat ye cintana suami kanu janten istrina, cintana orang tua kanu janten putrana, cintana palawargi salab guru kanu janten kaayaan anak muridna, cintana Allah Subhanahu wa taala kanu janten makhlukna eta disebutkeun rahmat. Secara kesimpulan anak palawargi kaum muslimin rahimakumullah, mawadah ye cintana pangkat hanap ka pangkat anu luhur. Rahmat ye cintana nu luhur kanu janten kanu hanap palawargi sadayana. Maka mawadah ye cinta mawadah ye kade palawargi sadayana. Rek kaayaanana suami urang kasep, rek kaayaana suami urang bengok, cara bengok misalkan ya, rek suami urang nuju gaduh artos palawargi sadayana, atanapi kaayaan suami urang nuju kaayaanana bokeh, rek suami urang kalakuana alus, rek suami urang kalakuana goreng, tetep istri kudu cinta kanu jantan suamina. Itu mawadah palawargi sadayana. Jadi tidak pandang bulu. Gitu palawargi sadayana. Urang cinta kanu jantan guru, rek bener, rek henteu, rek nyeun dosa, rek henteu, murid tetap hukumna wajib cinta palawargi sadayana. Urang terkadang palawargi sadayana goreng sangka ka Allah, goreng sangka ka Kanjeng Rasul. Atas apa? Atas perintah-perintah Allah sareng perintah-perintah Kanjeng Rasul. Perintah Allah rek genah rek henteu ka urang karasana, rek maksakeun maupun ikhlas teu ikhlas, tetep rek beuki teu beuki nu ngaranna umat Islam wajib ngalaksanakeun parentah Allah. Ieu ngaranna mawaddah palawargi sadayana. Cintana nu hanap ka pangkat anu luhur. Rek kaayaanana kolot urang nya, ibu rama urang rek soleh rek henteu kolot urang, rek tukang ibadah rek henteu kolot urang, rek beunghar kolot urang maupun rek miskin, tetep nu jadi budak kudu cinta kanu jadi kolot. Komo palawargi sadayana, dosa anu paling bakal dikontanan jelema anu nyieun dosa kanu jadi kedua orang tua. Palawargi sadayana, si mabdi bade ngamasian salah satu konsep al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung amal. Hartina lamun urang ai uke, lamun tos pupus hayang didoakeun kulu janten putra urang ayeuna kedah ngadoakeun ka kedua orang tua urang. Hoyong teh kira-kira urang didoakeun ku kepala putra urang hoyong teh. Jadi palawargi sadayana, lamun urang ngagaduan urang kali selalu ngaduakeun ka urang sadayana, berarti eta urang kali teh soleh. Jadi naon? Al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung amal. Hartosna lamun urang hayang didoakeun ku anak urang, tah ayeuna urang mun masih kana hirup, urang ge kudu ngadoakeun ka kolot urang. Kitu palawargi sadayana, kumaha ngadoakeun anak setiap pada salat, Allahumma rabbik fili dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enteng teu? Entengnya tah sok palawargi sadayana amalkeun. Di antara mulang kali urang sadayana engke
misalkan orang gadung orang kali 2 atau rapi 3 atau rapi 4 salah sahiji murang kali orang pasti bakal aya anu ngaduakeun ka urang. Ketika orang sadaya didoakan ke murang kali, maka sebesar apapun dosa orang di alam kubur pasti bakal dihampura ku Gusti Allah. Kira-kira untung teu? Untung kalau geus sadayana tamantak urang carana salatna istiqomah, setiap ba'da salat urang selalu istighfar, astagfirullahaladzim li pakeun abdi wala walidaya, pakeun kedua orang tua abdi, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Engke dina ngaduana Allahumma rabbik fili dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sogira. Palawargi sadayana tah engke murang kali urang sadayana bakal ngaduakeun ka urang salah sahiji murang kali urang sadayana. Tak kitu palawargi sadayana. Kemudian palawargi kaum muslimin rahimakumullah, urang sadayana hidup di alam dunia palawargi sadayana terlepas daripada tilu palawargi ucapan, patekadan, sareng kalakuan palawargi sadayana. Ucapan orang sareng kalakuan orang sadayana, sareng patekadan orang sadayana ieu kedah akur sareng hukum Allah. Ulah akur, ulah pedah akur cek adat istiadat, ulah akur kayaana cek kebiasaan kampung. Karena anu disembah kurang sanes adat istiadat, anu diibadahan kurang sanes kayaanana akal, anu dikayana disembah diibadahan kurang akan tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala palawargi sadayana. Jadi mau tidak mau urang sadayana kedah ngalaksanakeun kembali kana ucapan tadi, kedah ngalaksanakeun tolab ilmu palawargi sadayana. Sok urang sana gerak pilih ku urang sadayana ayeuna Kangjeng Rasul masihan pilihan ka urang sadayana. Mangga rungkeun palawargi sadayana. Saur Kangjeng Rasul kun kudu aya anjeun aliman jadi jelema alim. Jadi jelema ngarti. Pendekatana janten kiai, janten ustad, janten ajengan. Jadi mau tidak mau palawargi sadayana urang teh kedah jadi alim, kedah jadi kiai palawargi sadayana, menguasai berbagai macam cabang ilmu keagamaan palawargi sadayana. Tiasa teh kira-kira urang sadayana? Tiasa moal tiasa Kangjeng Rasul palawargi sana masihan pilihan anu kadua. Lamun urang teu mampu janten kiai, lamun urang teu mampu janten alim, lamun urang teu mampu palawargi sana menguasai berbagai macam ilmu, maka tahap anu kadua au muta'alliman. Nyata jadi santri. Sok ayeuna ibu-ibu masantren nya tiasa moal Bu, bapak-bapak masantren tiasa moal tiasa daya kewajiban ngurus keluarga leres teu palawargi sadayana. Oke, Kangjeng Rasul palawargi sana masihan pilihan anu katilu. Lamun urang teu mampu jadi alim, lamun urang teu mampu janten kiai, lamun urang teu mampu janten santri, au mustamian wayahna urang kedah janten mustami, jalmi anu sok ngalaksanakeun ngarungu pengajian. Urang nuju janten mustami sanes ayeuna leres janten mustami alhamdulillah palawargi sadayana. Pengajian samodel kieu palawargi jarang kitu kaayaanana, berarti mau tidak mau urang kedah naon ngalaksanakeun tolab ilmu setiap saminggu sekali eta teh janten mustami palawargi sadayana. Oh misalkan urang teu mampu janten mustami oge aya pilihan nu katilu palawargi sadayana. Nu kaopat naon palawargi sadayana nyaeta ao muhibban atawa urang janten jalmi anu cinta anu resep. Cinta resep ka saha? Cinta ka kiai, cinta ka santri, cinta ka jalmi anu sok resep ngalaksanakeun ngaji. Wala takun khamisan. Ulah aya anjeun wayahna pepeje jadi anu kalima.
naon janten kiai henteu, janten santri henteu, janten mustami henteu, resep ge henteu ka kiai ka santri palawargi sateresep, patahalik anjeun bakal rusak palawargi sadayana. Karena nilai cinta bagi umat Kangjeng Rasul ieu perhitungan anak palawargi sadayana. Karena orang cinta ka janten jami anu soleh ieu bakal ka arep-arep urang salamet. Salamet kunaon? Salamet kunaon ku syafaatna palawargi sadayana. Naon ari syafaat teh? Pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala melalui Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui para malaikat, melalui para nabi anu sanes, melalui jami-jami anu saleh, jami-jami anu mati syahid, jami-jami para ulama, para sahabat, para aulia palawargi sadayana. Mantap dina ahli sunnah wal jamaah sok aya istilah tawasul. Macakeun ngirimkeun Fatihah. Eta teh naon? Eta teh supaya urang sadayana aya hubungan rohani, aya hubungan batin, neudeun rasa katineung, neudeun rasa cinta ka para anjeunna palawargisana, supaya kelak di kemudian hari urang sadayana kenging syafaat ti mantena. Tamanta para ibu sadayana di pesantren-pesantren wabil khusus palawargi sadayana tisim abdi ti ditu setiap malam Jumaah sok ngayakeun tawasulan. Di setiap pesantren sok ngayakeun tawasulan palawargi sadayana hiji nilaina palawargi sadayana jang buat narbiyah murang kali santri, nomor kadua ngayakeun hubungan batin palawargi sadayana. Ngan ayangan palawargi sadayana bisa sahna hubungan batin tersebut berarti urang kedah cinta. Cinta pertama urang sadaya kedah cinta ka Kangjeng Rasul. Sabab naon? Sabab anu nyampaikeun ibadah urang, anu nyampaikeun kayang sagala kasayan urang ka Allah Subhanahu wa taala adalah Kangjeng Nabi. Oge urang sadayana moal bisa dugi ka Kangjeng Nabi lamun teu melalui para sahabat, berarti urang kedah cinta ka para sahabat. Ngan urang oge palawargi sadayana moal dugi ka para sahabat lamun teu melalui para keturunan Kangjeng Nabi. Tamata ayeuna mah di zaman ayeuna seueur jalmi anu kaayaanana ngajarkeun itu lain ahli sunnah wal jamaah para gisana, ngajarkeun benci ka habaib kaduriana Kangjeng Nabi. Iya, hati-hati, bahaya bisa ngancurkeun nilai ibadah urang sadayana para wargi sadayana. Urang moal bisa dugi ka keturunan Kangjeng Nabi lamun teu melalui ulama, lamun teu melalui guru urang sadayana di setiap masing-masing lemur. Urang oge teu sah cintana ka para ulama lamun urang bermasalah jeung kedua orang tua. Jadi pendekatana kieu palawargi sadayana, lamun urang hayang dugi ka Allah Subhanahu wa taala, ibadah urang hayang ditampi ku Allah kudu melalui Kangjeng Nabi. Urang mau bisa dugi ka Kangjeng Nabi lamun teu melalui sahabat. Urang mau bisa dugi ka para sahabat lamun teu melalui duriah keluargana Kangjeng Nabi. Urang mau bisa dugi ka duriana Kangjeng Nabi lamun teu melalui ulama guru-guru urang. Urang mau bisa dugi ka guru urang sadayana lamun teu melalui kedua orang tua. Mau bisa palawargi sadayana, sehebat apapun ilmu urang, setinggi apapun ilmu urang, sebanyak apapun ibadah urang, sehebat apapun ibadah urang, lamun urang bermasalah jeung kedua orang tua, terutama di janten inung palawargi sadayana, tong diharapkan sukses dunia maupun akhirat. Jelema anu doraka anu jadi kedua orang tua moal aya sukses di dunia sareng di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Sok palawargi sadayana, urang ngabungkeun sagede kieu jasa saha coba sok? Jasa kedua orang tua leres teh, terutama ibu. Sok eta mah palawargi sadayana taroskeun ka diri masing-masing. Timimiti palawargi sadayana seorang ibu ngidam atanapi nyiram leres teh
eta ngidam teh ripuh cenah mah palawargi sadayana. Di palabuhan mah aya nu aneh palawargi sadayana, ngame sangu bau, ngame rokok bau, sagala bau, ngan lamun ngame bensin seungit. Eta mah di harapan aya bensin sakua diisep we seungit cenah palawargi sadayana. Bahkan diinum teu mabok luar biasana palawargi sadayana. Ripuh reres ngidam teh ripuh reres bu reres. Kemudian palawargi sadayana naon hamil timiti 0 bulan sampai ke 8 bulan emangnya genah gitu para gesana. Bapak-bapak mah genah lah Pak, ibu-ibu mah para gesana beruyuh ka itu ka dieu teu karaosa seperti kumari puhna palawargi sadayana. Kemudian palawargi setelah 8 bulan ngalahirkeun nu ngaranna ngalahirkeun ieu narohkeun nyawa ceuk saha atuh saurah Al-Qur'an palawargi sadayana. Ripuh di atas ripuh palawargi sadayana, pangripuh-ripuna adalah ngalahirkeun disebutkeun narohkeun nyawa palawargi sadayana. Kemudian burudag ke alam dunia palawargi sadayana. Apakah seorang ibu terbebas begitu saja? Teu aya palawargi sadayana. Boro-boro bebas timimiti 0 bulan sampai ke 3 tahun leres teu palawargi sadayana? Leres teu Bu leres? Bapak nama genawe udud ngopi aya ih anakna rukutuk ngising kerdahar diobehan heula ku bapana ku inungna kan palawargi sadayana. Tamanta arek bisa asup ka surga kumaha moal daekeun beunghar dunya nage jelema anu doraka kanu jadi kedua orang tua wabil khusus kanu janten inu moal palawargi sadayana punten ieu konsep Al-Qur'an, ieu konsep Kangjeng Nabi palawargi sadayana. Sanajan jarah mapai 7 mapai 8 wali songo beak Jawa beak Banten beak Madura palawargi sadayana, beak kiai anu jetu sekalipun palawargi sadayana arek itu usaha ari arek ini asa kalau teu beja-beja acan moal palawargi sadayana, moal sukses paling oge paling serabung harang sakedeung kete beungharna teh aya lipu palawargi sadayana dipaling atau napi kahuruan itu pasti. Itu suatu keniscayaan palawargi sadayana. Jelema ayeuna loba nu katipu palawargi sadayana. Padahal nupang sakti-saktina, nupang karomah-karomahna palawargi sadayana adalah kedua orang tua wabil khusus hujatan inung. Aduh Pak Ustad pan inung urangna oge kucel. Palawargi sadayana kucel. Tukang tani tara salat acan misalkan tidak ada masalah palawargi sadayana. Ieu saur Allah Subhanahu wa taala saur hukum. Rek kaayaanana inungna bodoh, rek kaayaanana inungna pinter, rek inungna tukang ibadah, rek inungna tara, bahkan kedua orang tuana kafir sekalipun nu jantan anak wajib ngahormat, nu jantan anak ketika minta dua anak nu jantan kedua orang tua wabil khusus palawargi sadayana nu jantan inung itu pasti bakal jetu, itu pasti bakal dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Sok buktikeun palawargi sadayana. Lamun teu bukti datang moal bedo ke pelabuhan ratu palawargi sadayana. Ngan aya ngan punten cek tadi teh al jaza bijinsil amal balasan tergantung amal ulah minta doa hungkul nih naon arek ini usaha dagang hayang doakeun ku umi cing mah teh teu kudu dipenta aing mah ujang ngadoakeun pisan sium tangan beres tibang kitu doang moal bisa moal beunghar kitu mah moal paling tibang lancar hungkul palawargi saros teh bere duit al jaza bijinsil amal balasan tergantung amal. Sedekah doa bakal dibalas ku doa, sedekah tenaga bakal dibalas ku tenaga, sedekah duit bakal dibalas ku Allah Subhanahu wa taala ku duit deui, lancar usahana. Itu konsepnya seperti itu. Itu palawargi sadayana. Sehingga ulama nyiptakeun thariqah beunghar bisi hoyong tu ijazah palawargi sakati curug ka almarhum Abu Ya Basit urangnya anak acis kadinya palawargi sadayana. Kemudian di jampean, kemudian di pasien sholat sunnah palawargi sadayana.
Terus eta artos teh disodakohkeun pang ageng-agengna sodakoh teh kasa ka kedua orang tua rama mah teu sapira nu pangagengna mah ka janten ibuna sok laksanakeun. Eta mah jarak ka makam wali datang ka kiai tukang hikmah eta mah nomor 100 para sadayana utamakeun kedua orang tua terutama inung ngan aya ngan gogodana teh inung bapak teh sok piarekeun eta doang bener aing mah terang oleh tadi depan godaan cobaan pancet tadi teh cinta ka kedua orang tua mah kul Al-Qur'an oge ditabir ku kalimat mawadah pancet Al-Qur'an oge saur Kangjeng Rasul oge rek piamekeun rek henteu rek sok salat rek tara hampir sekalipun nu ngaranna ka kedua orang tua urang sadayana teu meunang benci tetap we kudu ngelehan parogi sadayana najan kumaha oge teu meunang urang camplak parogi sadayana Al-Qur'an keras parogi sadayana pala takul lahum uf teu meunang nyebutkeun oge parogi sadayana ka kedua orang tua mangga rasakeun lamun urang hayang sukses bukan hanya di dunia akan tetapi di akhirat jadikan kedua orang tua makhluk anu paling karomat para wisana makhluk anu paling dimuliakan para wisana ku urang sadayana selaku janten para putra nah ieu konsep para wisana eta para wisana jadi ketek kieu nya di akhirat teh para wargi sadayana setelah urang sadayana jadi kieu prosesna para wargi urang teh hirup teh can aya naonan teh acan matak saur Kangjeng Rasul parogi sadayana kun fid dunya adiyapa wa takhidu al masajida buyuta kun kudu aya anjeun di dunia teh adiyapa kudu keur cara nyemah kumaha sih ari nyemah datang ka imah batur nyemah teh parogi sadayana ieu ulah waka langsung asup semah naon langsung we asup bisa dibotan ku batur dares teh kumaha aweh salam ulah waka asup ari candi piwarang asup mah mangapa kalbat karat asup parogi sadayana ulah waka diuk candi tita diuk mah imah karak asup aduh ngopi ya kuat bener nyerikan kopi datang ka imah batur culang-cileung segala ditanya wah baboy mah bangsat jelema teh bener Kalau wargi sadayana urang hidup di alam dunia ya kudu caranya mah anu berkuasa anu boga aturan saha adalah anu boga imah leres teu urang hidup di alam dunia anu boga aturan adalah Allah anu boga alam dunia cek Allah salat atuh salat cek Allah zakat atuh zakat cek Allah puasa atuh puasa mana hidup di alam dunia tengah warok Allah ari sia teh cicing di mana obong kudu caranya mah tapi nyen aturan sorangan datang waktu salat lain kala ini salat berarti apa jelema teu mengikuti aturan anu boga imah kemudian kalau wargi sadayana aturannya mah ge 3 poe lamun jelema nya mah liwat 3 poe bere pacul para wargi sadayana sinagawe urang ge di alam dunia kitu para wargi sadayana mimiti lahir dugikeun ka baleg Allah Subhanahu wa taala henteu miwarang salat teu miwarang ibadah teu ngalaksanakeun kudu ngalaksanakeun kewajiban naon sababna sabab can kataklif hukum naon sababna sabab da can baleg can berlaku hukum Allah para sadayana setelah baleg maka disitulah berlaku hukumna Allah. Jadi hirup urang di alam dunia teh kudu secara mah hartina mah urang ulah ngatur ka Gusti Allah akan tetapi urang sada aya di bawah undang-undang aturan Gusti Allah. Wa takhidu al masajida buyuta anggaplah masjid ieu kudu cara imah kitu para wargi sadayana urang nyieun imah bisa nyieun imah mampu kusorangan leres teu aya moal umat Islam mampu nyieun masjid ku sorangan aya mah tuh kan rogi sadayana urang cicing di imah jeung di masjid loba cicing di imah loba cicing di masjid coba sok rogi sadayana sedangkan saur Kangjeng Rasul wa takhidu al masajida buyuta anggaplah
masjid ieu secara imah. Ketika masjid bocor, ulah kaayaan anak nunggu di kita. Omean kau kurang, da eta teh adalah anggapan anak imah urang. Paluargi sadana kudu loba cicing kena di masjid daripada di imah. Ya minimal lah nyumpakeun kewajiban sabada salat jeung wiridanana, salat sunahna, kemudian ngahancak palaksana Al-Qur'an paluargi sadana. Dina setiap hari jumlahkeun tadarus Al-Qur'an ieu 2 jam. Maka ketika urang salat istiqomah ngabiasakeun dina setiap hari 2 jam ngaos Al-Qur'an, itu sami sakali khotam paluargi sadana. Khotam itu para gisadana. Tah, anggaplah masjidnya secara imah para gisadana. Maka ketika kaayaan anak orang nyumpunan sa model kitu, berarti orang sana tanda-tanda selamat. Jadi orang sana yang hidup di alam dunia teh teu acan aya naonan. Beratoskeun ku urang sadana. Pertama, orang aya di alam arwah para wargi sadana. Kemudian dipindahkeun ku Allah Subhanahu wa taala ke alam rahim. Kemudian ku Allah dikeluarkan ke alam rahim ke alam dunia. Jadi orang teh karak 2 alam, karak tilunya alam arwah, alam rahim, ayeuna anu keur dibaju alam dunia. Sang harepanan urang kalau lagi sadana alam kubur ya, alam bangkit atau napi alam mauqif 2, kemudian alam mahsyar 3, kemudian alam hisab 4, kemudian alam dibukna dibagi catatan amal ya 5, kemudian alam mizan 6, kemudian alam sirat, alam nyukang jembatan siratul mustaqim anu ka-7. Ieu adalah pinaal paluargi sadayana. Matak saur Kanjeng Rasul layang bagi li ahadin ayudhirul parha hatta yujawija jasra jahannam. Layang bagi teu perlu bagi seorang hamba ngadohikeun rasa bunga hirup di alam dunia. Di alam dunia teh para sadana bunga we sainang-inang diteangan para gisna hiburan ka mana ka ditu ka dieu. Punten para sadana sanes nyaram hiburan sanes. Jadi urang sadayana nu intina ulah sampaikeun ka poho kana maut. Poho kana persiapan jang buat bakal maut. Sabab urang sadana saur Kangjeng Rasul, urang sadana ulah waka bunga-bunga hirup di alam dunia hatta yujawija jasra jahannam, sehingga urang sadana sukses nyukang jambatan siratal mustaqim. Lamun urang beres sukses nyukang jambatan siratal mustaqim anu lalakon 3000 tahun muntasna, 1000 tahun datar, 1000 tahun nanya, 1000 tahun mudun paluargi sana beres weh sukses, berarti orang selamat dina neraka, berarti orang asup surga. Heug arek bubungahan mah tos kitu mah paluargi sadana. Bayangkeun daratan paluargi sana ayeuna urang kepulauan Jawa hijikeun sareng kepulauan Kalimantan, sareng kepulauan Aceh, sareng kepulauan Sumatera dihijikeun paluargi sadana. Benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Arab dihijikeun jadi daratan, laut di saatan paluargi sadana. Ya alam dunia anu asalna berpulau-pulau, berbenua-benua dihijikeun ku Allah Subhanahu wa taala jadi alam mahsyar paluargi sadana. Laut disaatkeun jerona luar biasa. Dina laut tersebut saat dijadikan jurang neraka jahanam paluargi sadana. Antara daratan anu dijadikan ku Allah Subhanahu wa taala mahsyar, maka bakal diciptakeun hiji jasru jahanam ka kantong jahanam, jamatan antara surga sareng neraka paluargi sadana. Jadi kitu kita pulau teh dihijikeun paluargi sadana nya. Jadi hiji berarti sadayana lautna disaatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dijadikeun jurang neraka jahanam. Naon sababna ieu daratan dikuningan ku laut? Ieu rahmat Allah paluargi sadana. Karena naon? Karena di hanapeun bumi ieu adalah neraka jahanam paluargi sadana. Uap. Jadi lamun kaayaanna teu difilter, teu disaring, teu ditiiskeun ku laut, wah mana teuing paluargi sadana.
cacat yang ditiiskeun palawargi sadana alam dunia geus panas. Hawa bumi dari kaayana uap neraka jahanam ngahasilkeun gas bumi, ngahasilkeun minyak tanah, ngahasilkeun aspal, ngahasilkeun berbagai macam palawargi sadana kamangpaatan umat manusia. Tapi hati-hati palawargi sadana, ketika kiamat pantos datang, daratan dihijikeun, lautan disaatkeun, maka Allah bakal nyiptakeun kakanteng antara neraka jahanam sareng surga adalah panjangna lalakon 3000 tahun. Karena secara dohir palawargi sadana, secara kieuna surga ieu aya di atas langit. Sok jarak langit di bumi sabaraha. Maka antara daratan kemudian lautan dijadikan neraka jahanam bakal menuju surga, urang kena muntas jembatan Siratal Mustaqim palawargi sadana. Dina jembatan Siratal Mustaqim ieu aya pos pemeriksaan palawargi sadana. Ulah gagabah. Pos kahiji ditanya ketika jelema ngaleut dijaga ku malaikat palawargi sadana. Dina pos kahiji palawargi sadana ditanya tentang iman sareng Islam. Wahai amang Islam lain. Islam malaikat. Iman. Coba mau bisa ngebohong. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Anggota badan anu saksi. Jelema Islam salamet sadayana, orang kafir ditewakan ditotok-totokkeun ka neraka jahanam parawargi sadayana. Nu nyesa tinggal umat Islam anu beriman. Pos kedua ditanya tentang salat parawargi sadayana. Islam, Islam, cirina lawas dina pos kahiji. Islam, sok salat tara tewakan. Bebas-bebaskeun neraka jahanam parawargi sadayana. Sakumaha lilana tergantung salatna. Hiji salat berarti 1000 tahun. Bayangkeun palawargi sadayana. Hiji salatnya 1000 tahun. Karena orang ketika ngalaksanakeun salat teu nyangkolong kana waktu, teu nyita kana waktu. Mun kitu mah Allah ngarugikeun, nurunkeun parentah teh ieu mah teu sabaraha menit-menit acan deres teh. Pos kadua nu sok salat salamat liwat palawargi sadayana liwat. Pos katilu ditanya tentang puasa. Jelema anu iman salamat, jelema anu sok salat salamat. Sanajan sok salat parawargi sana bulan puasa Ramadan teu puasa teu dihampura maot ku Allah silaka totok neraka jahanam parawargi sadayana. Lewat pos kaopat parawargi sana ditanya tentang zakat. Nu teu zakat fitrah, teu zakat tijarah, teu zakat muzaraah, teu zakat parawargi sana samroh parawargi sadayana silaka palawargi sadayana. Maka terus anu terakhir parawargi sadayana salamat, anu zakat salamat, nu terakhir ditanya tentang bunga haji. Bunga haji untuk malaikat kunaon teu mampu liwat. Bunga haji. Oh iya liwat. Aya jelema oge sana beunghar tos bisa bunga haji. Wah, mau bunga haji bisa duit, cilaka oge sana tetepkeun. Geus deket ka surga palawargi sadayana, rukun Islam sukses dilaksanakeun ku seluruh umat manusia, umat Rasulullah palawargi sadayana. Pos terakhir tentang birrul walidain, tentang kedua orang tua palawargi sadayana. Sanajan tukang salat, sanajan iman Islam, sanajan salat, sanajan zakat, sanajan puasa, sanajan bunga haji, bermasalah jeung kedua orang tua rek asup ka surga moal tulus ditotokkeun ku malaikat ka neraka jahanam. Jadi orang tua ieu lain hal enteng. Nas Al-Qur'an palawargina sing hade. Anis kurli walidaik itu kan asal Quran. Anis kurli pendek katana kieu anjeun kudu ibadah ka kaula saur Allah. Walidaik jeung anjeun kudu kaayaanana ngabakti ka kedua orang tua. Lamun urang sok daek ibadah tapi tengah bakti ka kedua orang tua, maka ibadahna syukuranana moal diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Urang daek ngabakti ka kedua orang tua tapi tara ibadah ka Allah sarua jeung bohong, maka ieu satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Kan Al-Qur'an mengatakan seperti aqimus shalah wa itauz zakat. Osok salat tara zakat moal diterima.
salatna osok zakat tapi tara salat ari zakat rek ngapal kana naon itu bisa dipisahkan kalau lagi sadayana. Jadi bukan hal yang kecil orang berbaik ke kedua orang tua, ngahidmah ke kedua orang tua, ngagungkeun ke kedua orang tua, alus ke kedua orang tua, bukan hal yang kecil akan tetapi ibadah anu luar biasa agungna kalau lagi sadayana. Sehingga jelema salat, jelema puasa, jelema beriman, jelema bunga haji, goreng ka kolotna moal tulus asup ka surgana. Naudzubillahi min dzalik. Ieu poster akhir ditanya ka kedua tentang kedua orang tua. Tamatak sim abdi wasiat ka sadayana ka para orang tua oge ka generasi muda, maka didiklah ke naon pala putra urang sadayana ulah sampaikeun ka ngagaduhan ilmu adab tata krama, sehingga lamun ngagaduhan adab tata krama berarti anak urang sadayana pala putra urang sadayana moal adab ka urang sadayana. Lamun kolotna tengah didik anakna kurang ajar berarti kolotna cilaka anakna oge cilaka 12 cilaka sarere ada diantar ku kolotna teu dididik para oge sadayana. Cuman hese yang ada di tengah ngabogaan modal palawargi sadayana pesantren-pesantren anu gratis Ahlussunnah wal Jamaah seueur si mabli sanes serius sungkul ulah salah ieu lamun teh mati dia anu hoyong masantren palawargi sadayana ku si mabli dijejekeun tanpa ada biaya apapun palawargi sadayana ngan aya ngan syaratna santos di pesantren tong diinget-inget tong sina balik pergi sana ngan ari naroskeun kabar mah wajar bisi dijual kiai naros siap pergi sana sim abdi memfasilitasi apakah bade di sim abdi aya pesantren mangga apakah bade di pesantren anu sanes tapi imau wilayah Sukabumi nya wilayah Sukabumi karena sim abdi parantos kada berjaringan sareng para kiai sareng rencangan sim abdi siap pergi sana aya salah sayos anu siapeun nampi murang kali santri dalam keadaan gratis. Komo lamun masantren di para habaib sing pisan gratis pergi sadayana. Ieu ulah sampaikeun ka ketika sim abdi ka aya anana ngajelaskeun hal samodel kieu teu aya solusina pergi sana. Janten ulah sampaikeun ka murang kali urang sadayana generasi urang sadayana janten jalmi anu bodoh dina agama karena hiji dosa anu moal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala adalah ngabodohkeun keluarga urang sadayana. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihang pertolongan ka urang sadayana, hidayah, inayah, pertolongan sehingga urang sadayana tiasa ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadayana janten hamba Allah anu bahagia di dunia sareng di akhirat sehingga urang sadayana kenging kaayaan husnul khotimah selamat di dunia ila yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi sadayana rupina di jisim abdi dalam cekap mudah-mudahan naon rupi anu disampaikan ku jisim abdi jantan ilmu anu manfaat di dunia ila yaumil kiamah. Haputeun anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teh, tuang heula teh. Tuang heula. Ayo, tuang heula. Pak, Mang. Ajakan tongos sana. Ete. Alhamdulillah acara pamungkas perangkat dilaksanakeun kalayan eces jentre mertala kumang boletnya naon rupi anu didugikeun seueur pisan faedah sareng manfaatna kanu tiasa ngalaksanakeun tah kituna mudah-mudahan dina wengi ieu urang sadaya tiasa metik hasil ngalaksanakeun naon anu tadi naneme didugikeun ku kersana al mukarram mudah-mudahan masih nambah-nambah ilmu pengetahuan kanggo urang sadaya rupina ieu acara demi acara parantos berlangsung kalaya hikmat aya ngadaankeun urang mangga urang sami-sami tutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.